Skateboard sakit sabodor daripada orang jadi jika paruku mending surah serius sunat sendiri babarengan. Yo skateboard sakit sabodor suka buka gokon jangan termikir kasusah mending nonton skateboard di Aldo Channel. Keke John, iya mah asa aneh John. Lamun kuno jahat, iya motor geus dibawa. Bener naik jeung ini terapi pisan jeung dikunci stang sagala. Bener John ya mah euy. Tapi eta John euy, voice note-na karunya pisan jika nu keur disiksa. Mending ngahariwangkeun sakabeh warga genjleung eta ku voice note. Tapi kaleb John, anu berwajib moal cicingeun. Bener, jeung kabeh unsur geus dikerahkeun pikeun neangan si Abah. Ngalieurkeun pisan ieu mah John euy. Nah, ojon teh loba pagawean, ieu teh ngabelaan ditinggalkeun demi si Abah itu lah. Sibuk pisan mana John? Loba pagawean unggal poe. Sibuk atuh nae. Nyangan dahar. Waas John. Keur laleutik mah sibuk arulin nepi ka poho dahar. Tapi ayeuna sibuk dengan dahar nepi ka poho ulin. Eyang, jadi kumaha si Abah teh? Gila, Abah rek ngalinting heula. Tembakau mole asli Sirawing. Si Abah aya kene masih kena hirup ke dibawa ulin ku ore sanca ke belah kidul. Dijorjai tah gitu Ya nuhun atuh Eyang. Nah Eyang nyokot duitnya gitu. Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau mana John? Tu tempo di saung si ke jelema. Oh, naik. Ayo tuh orang intip naik. Geus langsung orang gerebeg. Ayo. Nah, sia kapangi. Gening si Abah jeung si Neni teh keur indek hoy. Abah teh keur salam dari Benjai. Geus kudu amak-amakan kitu. Pokoknya nama Abah keur jengkel, Ceu. Geus kudu amak-amakan bisi gancang kolot. Kolot mah pasti atuh, Ceu. Eta ge mun kaumuran. Nya terus Abah teh jengkel ku naon? Iya, Ceu. Abah teh jengkel nempo foto kata pesorangan, Ceu. Nah kumaha kitu, Bah? Keur mah goreng seumur hidup deh.
Nah, hanai aya di dia. Biasana geus di kebon. Ah, engkewen ini ada berangan ah. Nah, biasana oge getol atuh isukene geus ka kebon. Udah pagawean di kebun oge geus beres. Kamari anyar kene di Plakan Jagong. Oh, pantesan atuh meni nyalse. Nyamatakan ini nongkrong di dia oge. Ari neni rek ka mana? Eta neni teh ka imah si Abah. Geus cicing di dia lah ngobrol jeung Inai. Ngobrol naon atuh, Nay? Yeuh, Inai teh rek konsultasi ka neni masalah percintaan. Ulah ka neni atuh dan neni mah lain ahlina. Sugan we atuh neni teh mere solusi ka Inai teh. Nya, memangna kumaha kitu, Nay? Kieu neni Inai nya bogoh ka awewe tapi lamun umurna leuwih kolot ti Inai. Teu kunaon naon kitu? Ya moalna naon atuh, Nay? Cinta itu buta. Oh, alus atuh kitu mah. Memangna Inai bogoh ka saha kitu? Ka indung maneh neni. Abah, kamari penting Abah ke mana? Nya biasa we atuh mah, konsulta apal wae. Abah balik ngarona, apan penting teh? Ulah nggak bohong, Bah. Iraha atuh Abah ngabohong ka emak. Ayo buk saha dina sarung Abah. Ya buk emak atuh buk saha deui. Terus iya aya lipstik saha dina sarung Abah. Eta mah lain lipstik atuh mah. Abah teh teu kahaja penting ketempelan cat posrona. Terus iya sapu tangan saha dina calana Abah. Eta mah sapu tangan Abah anyar meuli. Ari ieu cahcut saha? Ieu aya dina calana Abah. Oh. Eta mah anu Sok ngomong, Abah ngomong. Nu saha? Anu si Neni anu randa teh mah. Cik atuh Bah pulangkeun. Kumaha mun manehna rek make eueuh? Yo, skateboard, sakit sabodor. Daripada ulah menjadi cita paruku, mending surah seru sunat sendiri babarengan. Yo, skateboard, sakit sabodor. Suka buka toko jangan mikir kasusah. Mending nonton skateboard di Aldo Channel. Skateboard.